cungur anggeus manten ieu mah dangdut nage goblok titah tas lohor ieu jam 2 can datang keneh wae anggeus manten atuh ieu mah dangdut nage goblok teh maka borok ieu mah Ding. Aduh, ayo lalajo. sianya titah tas lohor cek aing teh na kakak geus jam 2 ieu Hampura atuh, aing kita heula ngasuh adi aing, ku indung aing. Gila pisan sia. Hampura ieu patuda aya keneh tah jam 2 mah. Ieu jatah moal kabagean ieu beakeun manten. Bagian 2 lagu we mah guat. Masih kemarana, Oding? Nonton dangdut, Bang. Emang di mana ya dangdut? Tadi Cihayam. Oh, jing, sia kancil. Mani di kacamata gitu. Gaul dong biar keren. Sia goblok di kacamata di kaos kaki di sepatu. Motor lagi buruk sia mah tuh dah. Hirup. Golongkeun lah, golongkeun lah. Dadah. Lalajo dong, Bro. Si goblok bro. Pak, naon tenempan si Oding? Si Oding mah jeung si Acil keur rempo dangdut cek aing di jalek karem di kacamata di sepatu. Aku mah ngamni teu ngajaknya. Tinggal nyusul atuh. Nah di mana di saya dangdut? Apa nah di mananya? Nya udah kadar itu. Aing mau itu diajakan si Oding mah. Lah tuh tinggal nyusul erek Mike lalajo mah. Dah, mau kebagian murid manten. Tuh. Ah. Ding. Sia cek aing ge tadi di tas lohor goblok. Iya kakak datang jam 3. Cek aing jadi teka bagian. Sorry atuh ding. Aduh anjing liar dulu ding. Mogok motorna deui. Ya. Aing kena nginum teh. Mana kadikeun? Aing liar ya. Anjing lo bakene. Coba dibeakeun ding. Aduh, goblok anjing nu boga hajat teh. Cek aing tetes asar tuluykeun teu ngadenge. Sia si ngarti cil. Eta jatahna tepikeun ka asar. Tukang hajatna teu boga duit deui goblok jang nambahana. Apaan aing geus ngeplay, Bro. Aing teu kajangan joget. Ulah lobat cumur cil. Dorong motor aing. Dorong. Iya. Oh, siap. Cil. Udah mabok di dia era. Geus ngeplay aing, Bro. Udah mabok di dia era. Biasa, Bro ya. Siap. Asupkeun lah. Siap. Era. Dorong. Ya goblok. Iya dorongna iya. Sia ngadorong naon? Iya. Kira-kira apa? Karena aing teu kuat ding. Ulah wakapae cil. Ayo. Aman. Dingin gak apa-apa dingin. Naon? Siapa boga keneh duit teh. Pan tadi pakai meuli cai. Situ dah teh. Air tukang roti bakar. Aing lapar ini. Geus siap engke. Nyeun di imah. Saya itu kagok tuh. Mana duitna pan beak? Geus anjing urang palak heula. Palak. Layu. Mang, roti anjing. Roti. Ya goblok tukang dagang di dieu ai sia. Nah, Roti, Mang.
Rasa naon? Rasa yang tak pernah ada. Jep. Nu atos mah atos cil. Nu atos mah atos. Nu kamari ge kan 17 kaputan. Atos. Deuh teuing anak bagong. Jangan mang. Rasa strawberry we. Oh nya siap. Dijieunkeun ayeuna. Siap bro. Sia tadi gara-gara nama aduh. Sia. Aing teh kabagian Titah datang tas lohor ca aing teh datang jam 2. Jadi kieu ya. Aing capek aja kalau dorong motor. Leuwih capek aing nguruskeun sia. Iya, modar ka ditu lah. Gila bro. Aya kena caya bro. Anjing bago ku aing dinunin botolna bro. Aya kena eueuh. Aya. Cantik bro. Habiskan bro. Jangan dibeakeun gede. Pokoknya angkin mana ada macam-macam sikat ya bro. Habis. Buru. Ayo lamang sekedap deui yeuh. Dibakar heula. Saya jadi tukang dagang dentong lilalating goblok. Kumang ke mangker marema anjing lilaki mah. Geus encan, aduh. Turun deui. Aing lapar ye. Santai keur dijieun, santai. Mang, bisa aya nu macam-macam di dieu nya bejakeun ka aing. Ku aing dibabat kabeh di. Siap Bang, siap. Ieu mah wilayah aing. Ieu mah geus asap yeuh. Siap. Nuhun mang. Teh heula ieu tong nuhun heula aya duitna mana acan? Bisa da apa lain. Acil bedog. Minta duit ding. Jatah anjing. Duh bayar atuh Mang ieu karek ngalarisan. Eta pangalis hiji-hijina mah nya geus dipajeg. Bisa ku aing yang ditonjok. Ha? Kalem. Sayang teu ku aing ha. Kalem. Aduh. Anjir. Ieu mah. Ulah galak-galak teuing. Karek geus ngalarisan geus dipajeg. Ulah galak-galak teuing. Yo pangalis kakara teh. Ding. Kasih kunaon ke? Ulah loba omong. Tong loba bisi-bisikan gila. Sahabat. Mana mana? Balik ya, balik. Aya naon tah? Aya naon ya? Kopi itu lu tah. Aya naon sia? Itu aja macam-macam kain Ribut. Kumaha aya naon? lain cerita. Kieu wae urang teh karek ngaladangan hiji tanggal arisan geus dipenta di mungun mayar dipenta duit teh kalah neunggel ka aing wa. Ari siana naonan babel pujak-bajak bari sia mabok. Henteu wa. Tuh bang. Aing normal. Sia ulang teh bari mabok pujak-bajak geuningan sia naon maksudna eta? Sok bayar. Itu waktu mabok tuh, orang mah cager. Mabok, Normal cager. orang mah. Heeh bayar sok wae stapilingan sia. Bayar. Erek dibayar ngan ke. Sia tong wani-wani mabok bari pujak-bajak sia naon maksudna ieu neungeul tukang roti ku aing. Sia beunang kena pasal sia. Yang dilaporkan ke polisi. Ampura wa. Da erek mayar ieu mah, nyaan. Nyeding. Mayar. Sok bayar bari minta diampura teh sia. Ulah sok kitu sia naon maksudna Bayar, sok minta bayar. diampura lah. Bayar cil. Ampuranya mah nya. Siap lah. Bayar heula lain ampura-ampura. Bayar. Mending bayar kan ku aing sia tenggelan. Bayar atuh bro, pan aing bayar tadi pakai meuli cai. Aing atuh piraku nyelap-nyelap acan dina selempak atuh. Sok kuat bayar tah heula bayar. Sia ulah sok papolontongan naon atuh sia mabok-mabok bari. Pujak-pajak sok bayar. Dalam sini. Poinnya. Oh sok bisa. Yo, kayak sia dengekeun aing. Montong mabok sia. Henteu wa henteu, normal orang mah. Tuh, normal. Awas sia kayak kadenge ku aing sia mabok pujak-pajak ku aing sia awas sia. Kare. Ade siap. Cil balik ya. Kata sia ngadon marabok majeg deui.